Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana. Kumaha kabarna dina danget ieu? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng Enji, wilujeng tepangdi dina pangajaran bahasa Sunda. Siswa-siswi sadayana, dina pertemuan sateuacana minggon kamari hidap baris ngabahas materi ngeunaan warta. Naon harti warta, rupa-rupa warta, struktur warta, jeung tujuan warta. Naon cenah ari warta teh? Warta teh nyaeta lamun dina bahasa Sunda mah disebut berita nya. Nyaeta nepikeun informasi ka balarea anu sakirana penting anu kudu ditepikeun ka balarea. Tah eta nu disebut warta. Warta bisa ditepikeun melalui media cetak sapertos koran, bisa melalui TV, tiasa oge melalui radio. Tah dina pertemuan kedua ieu materina masih ngeunaan warta. Tah anu kahiji mah nyaeta ngeunaan struktur, pengertian jeung sajabana ngeunaan warta. Tah lamun ayeuna pancena kang hidep nyaeta milari nya, milari berita atau milari warta di internet. Tiasa milari atau tiasa we hidup ngadamel nyalira wartana. Tah tema wartana anu hidup kedah didamel nyaeta ngeunaan COVID-19. Tiasa bae ku hidup dipilarian tina internet wartana. Upami wartana misalkan hidup manggih dina internet bahasa Indonesia, sok ku hidup diterjemahkan atau ditranslate karena bahasa Sunda. Upami aya kesulitan atau napi sajabana tiasa ngagunakeun internet nya, tong hilap dikerjakeun pancena nya. Upami aya patarosan anu kedah ditaroskeun mangga langsung japri wae kana Bu Ustaz. Hatur nuhun mun sakitu tong hilap dikerjakeun pancena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.